Sun. Kumaha sadayana dararamang, mugia dararamangnya. Nah, tujuan abdi ngadabawa video ieu nyaeta bade ngajelaskeun ngeunaan cara-cara pencegahan virus corona. Corona sorangan nyaeta merupakan virus nular anu nyerang sistem pernapasan manusia. Gejala utamana nyaeta hareng, panasna di luhureun 30 derajat Celcius, batuk garing, sareng sesak napas. Tapi aya beberapa pasien anu ngalaman pilek, nyeri tenggorokan, bahkan sampai diare. Nah, biasanya gejala-gejala nu dialami teh sifatna ringan sareng muncul teh secara bertahap. Infeksi virus ieu mimiti ditemukan di kota Wuhan, Cina, di patungtung bulan Desember tahun 2019 kamari. Virus ieu cepat banget nularna, bahkan ayeuna geus nular ka lebih di 110 negara termasuk Indonesia. Ngomong-ngomong Indonesia, di Indonesia kamari tanggal 28 Maret 2020, Indonesia entos aya 1046 positif corona, 46 cager, sareng 87 orang pupus. Di Indonesia sorangan, sebenarnya pemerintah entos ngelakukan berbagai macam cara supaya bisa ngamutus rantai penyebaran virus corona. Nah, urang sebagai warga Indonesia, nu bager geus saharusna kudu ngalaksanakeun himbauan jeung arahan-arahan ti pemerintah. Sahijina hicing di imah. Oke, teu kudu buang waktu deui, abdi bakal langsung ngajelaskeun naon wae nu ku urang sadayana tiasa lakukeun pikeun ngacegah ngawabahna virus corona. Nu kahiji nyaeta ngajaga jarak sosial atau social distancing. Langkah ieu merupakan salah sahiji cara nu dilakukeun ku sajumlah negara pikeun nanganan virus corona. Social distancing ieu tujuanna pikeun ngacegah anu gering ngalakukeun kontak jarak deukeut ka jalmi anu sehat supaya bisa ngurangan paluang nularna virus. Karena ngalakukeun social distancing, orang sadayana bisa ngajaga jarak minimal 2 meter jeung batur. Dianjurkeun oge henteu pajabat pandangan sareng teu saling rangkul. Oke? Nu kadua, nggunakeun masker. Di situasi naon pun anu sakirana ngalibatkeun seueur jalmi kedah ngangge masker supaya bisa ngalindungi diri urang ti infeksi virus. Nu katilu, ngabasuh pandangan nganggo sabun atau nggunakeun hand sanitizer. Ngabasuh pandangan nganggo sabun sakurang-kurangna 20 detiknya. Tapi upami teu aya cai sareng sabun bisa menggunakan hand sanitizer gitu. Aliti ieu ge. Nah, hand sanitizer nu ngandung 60% alkoholnya. Nu kaopat ngajaga kebersihan imah. Nah, selain ti nyapu ngepel, di imah urang bisa nyemprotkeun cairan disinfektan di babaraha parabot imah nu biasa sering banget ku urang gunakeun. Kawas, gagang pintu, meja, kursi, jeung sajabana. Oke, nu kalima, milih kadaharan anu sehat. Sayur, buah-buahan, gitunya jeung sajabana. Konsumsi cai minum ongkoh anu cukup. Sareng cukup istirahat. Amun bisa ngalakukeun olahraga, tapi olahragana di bumi wae, entong keluar. Oke. Nu terakhir, perhatikeun etika bersin jeung batuk. Nalika bersin, usahakeun nutup mulut nggunakeun panangan dalem. Kieu. Gitu. Atau bisa nggunakeun tisu. Terus amun tos digunakeun kadihelap dibuang ka tong sampahnya. Oke, dibuangna. Nah, nalika batuk kadihilap nggunakeun masker. Oke? Nah, mungkin sakitu bae nu ku abdi bisa jelaskeun ngeunaan pencegahan virus corona. Upami aya kasalahan kecap, nyuhunkeun hapunten saageng-agengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.